Bismillahirrahmanirrahim. Ijtihadu kafi madubinal wa taksiru kafi ma tuliba minka dalilun ala timasil basirati minka. Sungguh-sungguhna urang dina perkara anu geus dijamin ku Allah jeung ngalalaworakeun kana perkara anu diparentahkeun ku Allah eta teh ngajadikeun ciri kana lolongna hati. Sungguh-sungguh kana perkara anu dijamin ku Allah nyaeta dina masalah rizki. Ai rizki teh ditanggung ku Allah. Sameme jelema gubrak kalam dunya masih kena aya di rahim ibu dina 4 bulan. Bikas dirizkihi dituliskeun ka rizkina teh. Bagian-bagianana sakumaha, ukuranana sakumaha itu teh geus aya tulisanna. Duminalak dijamin ditanggung ku Allah. Jadi bakal nyiapkeun bea sakumaha, cai sakumaha, tu bakal umurna sakumaha jeung sajabana eta teh geus dituliskeun. Jam sabaraha bakal meunangna, di mana bakal meunangna wasilahna, di mana tina dagang, tina gawe sajabana. Eta teh ditanggung ku Allah masalah rezeki. Sehingga ulah sieun dina masalah rezeki. Kamari kan ngajelaskeun tentang muktasibin jeung mutajaridin dina hikmah samimi. Urang mah diparentahkeun ku Allah dipiwarang kasab. Usaha ngusahakeun kana rezeki. Tetepan ngadatangkeun nama Allah. Lain tina wasilah pada hakikatna. Daya jelema ge anu meyakini bahwa rezeki teh tina wasilahna lain di Allah. Jadi teu katingali Allah teh. Naon di dahar, naon aya ayeuna dina kahirupan urang. Eta teh kudu diyakini eta teh rezeki ti Allah. Dan ngabogaan sifat ar-razzaq mah Allah unggul. Dirizkian. Tah lamun misalna urang sungguh-sungguh dina perkara anu geus dijamin ku Allah dina masalah rezeki, tapi urang ngalalaworakeun, ngagampangkeun, ngentengkeun kana perkara anu diparentahkeun ku Allah. Dina usaha mah pantok-pantokan urang teh nya. Nya anu digawe pabrik teh atawa anu kang basting sajabana tani usaha. Eta teh kan teu apal panas, teu apal hujan, eta hujan ye robos. Kalau doge mun panas sakitu tarikna gitu. Teu dirasa. Ijtihad sungguh-sungguh. Bahkan dina neanganna teh lain hitungan menit eta teh. Pan isu sore balik eta teh. Sungguh-sungguh banyak. Sungguh-sungguh dina perkara nu dijamin ku Allah rizki. Sungguh-sungguh. Walau bagian si penting teh komo
meneran hujan tetep kan terobos eta teh jarak anu jauh jalan anu licin poek ih make mantel diterobos we. Berangkat teh maghrib teh atau isya balik subuh sungguh-sungguh. Tapi lamun ninggang kana perkara anu diparentahkeun ku Allah, contoh dina ngaji aya pangajian ya dibere giring saeutik ya nu geus aya niat teh teu jadi. Kunaon teu ngaji hujan padahal mah deukeut jeung teu hujan salilana deh. Jadi sungguh-sungguh karena perkara nu dirijit ku Allah sedengkeun nalaura kana perkara diparentahkeun ku Allah eta teh ngajadikeun bukti bahwa urang teh boga hate anu lolong paeh hatena. Bahkan loba jelema anu sungguh-sungguh dina neangan rezeki ninggalkeun kana kaparduan, ninggalkeun salat, ninggalkeun puasa, dina gawe oge dina gawe pan aya nya bahasan teh lemburnya na gawe teh nya. Contoh misalna gawe teh isuk teh nepi ka sore teh geus beres. Nyopot lemburan bikin ka jam 8 teh beres yang jam 8 teh karek balik karek balik nyopot lemburan nyopot leuwih tapi ninggang sholat mamun fardu taratah qobliyah badiah tahajud nyopot leuwih teh eta teh bukti bahwa hate-hate urang teh aya dina kayaan keur teu beres ruksak rajet, poek, jadi rusak paeh hate teh. Nah itu ada diantara ciri. Memang diantara ciri-ciri hate nu paeh teh loba pisan ciri-ciri. Ngan di dia musonib lamun misalna orang sungguh-sungguh karena perkara anu dijamin kalau rizki tadi teh mangkat isuk balik sore mangkat sore balik isuk panas peuting hujan teu dihiraukeun ninggang karena perkara anu dipardukeun ku Allah dina salat anu ngan ukur cukup 10 menit paling lagi 15 menit ditinggalkeun eta teh lolong hatena buta mata teh bisa ningalieun. Maka lamun misalna jelema anu di alam duniana boga hate anu lolong boga hate anu pae sakeun akhirat teh dilolongkeun nyata lolong dengan Al-Qur'an aya jelema anu ngadua ka Allah anu curhat ka Allah ya Allah naha ieu urang di akhirat teh bisa ningali padahal mah keur di alam dunya teh urang teh ningali teh keur mujina pake atuh matahari aya 7 panas yang saja bana dulu mas alam dunia tinggi Nabi Adam dipikeun pangguna kumpul kabeh di dinya riweuh ribuan tahun diantepna ge dari tanya ku Allah teh di padang mahsyar teh posisi teh bisa ningali keur kitu teh teh bakal terjadi tah pikeun jalma-jalma anu keur di alam dunya na boga hate anu lolong di akhirat teh bakal lolong si mata nu ieu teh nu ayeuna urang ningali teu bisa we ningali ribu boro-boro anu lolong anu bisa ningali oge ke akhirat teh ribu komo nu lolong
samanta tadi teh lamun misalnya orang teu bisa kudu kan kudu mah leuwihnya urang ngalaksanakeun ibadah kudu leuwih serius. Mau berakhirat teh kudu leuwih serius tibatan mau dunia itu berenanya. Dunia mah tinggal keun, akhirat mah salila. Lamun misalnya sungguh-sungguh teh hujang ing saja pana didagdag urang capek atau muriang saeutik nya tunduh bisa dipaksakeun tah kalebah kapaduan Allah teh tah kudu sarua minimal tah daya maksa teh daya maksakeun tinggal dibanding-banding teh. Ndahareun teh aya wa taksir kapimat tuliba minka diparentahkeun ku Allah. Sebenarnya mah ngalaksanakeun parentah Allah seperti salat, nya ngaji, eta teh kebutuhan rohani, kebutuhan hati yang kudu kurang dicukupi. Da urang ge lamun teu dahar sapoe we teu dahar ka awak teh leulis teu bisa kumaha-kumaha. Ya kitu deui lamun misalna rohani urang hati urang teu diberi dahareun. Naon dahareun rohani urang? Di antarana ngaji, salat, zikir, eta teh dahareun rohani. Namun misalnya dahareun jasmani jiga sangu eta supaya orang kuat digawe kuat leumpang saja zikir ngaji salat fardu qobliyah badiah eta supaya kuat rohani supaya naon nya supaya hirup teh ngeunaheun ngeunah rohani kuat dina takdir urang teh teu pati memaksakan deui. Hate anu ngecang mah bisa nilai hakikat kana takdir gitu. Hakikat kana sakabeh perkara katingali memahami yang teu jadi persoalan lamun hatena can. Contoh kieu kan pikeun jalma-jalma nu hatena poe mun dibere gering teh pan masalah. Haten nolong dibere gering teh masalah. Tapi jang hate-hate anu can dibere gering teh lebih kana syukuran. Alhamdulillah Gusti abdi dipasihan gering keur berloba dosa. Mudah-mudahan ieu gering teh jadi kifarat dosa abdi sehingga daerah teh teu teuing disiksa yang mudah-mudahan we ku gering teh sae pieu dosa teh sehingga diberi gering teh lebih karena berterima kasih ke Allah atas penghapusan dosa ieu. Tah nu hate-hatena caang kadinya tah karasana teh nyeri naon wae eta mah rek nyeri suku, rek nyeri sila, rek panas, kareheng, nyeri kuku jeung sajabah. Lamun hatena nu caang manu ieu bisa ningali kana hakikatna eta teh bahwa ieu teh adalah hanyaan ya Allah. Meureun aya sakelas urang mah moal naikeun darajat, para nabi para rasul mah dibere susah teh jang naikeun darajat anjeunna. Aya jang urang mah dibere gering teh nya kiparatina dosa we. Hanya masih kayak dipikanyaan ku Allah
Bahkan para ulama nyaritakeun lamun urang dibere gering ciri eta teh urang teh dipikanya ku Allah eta. Mun ditapakuran mangbeureunan nya istighfarnya urang teh loba dosa teh. Ku gering-gering atuh beureunan beak dosa teh. Tadi bere gering pikeun jalma nu hate-hatena nu geus caang, da lain masalah. Ngan pikeun ninggang kanu hata nu poek mah masalah pisan. Masalah. Ngeunah teh dibere gering teh menikmati daripada ke di akhirat kurang ribuan tahun menikmati di alam dunia. Di alam dunia mah atuh masih kana diuruskeun ku pamajikan. Masih kan bisa sare dina kasur, masih kan di pusat jaban masih anu peduli. Di akhirat disiksa asa nu rek peduli. Lamun misalna aya jelema nu ngahina ka urang teh nya nu ngobrolkeun ka urang teh pikeun jalma nu hatena lolong mah jadi masalah ieu. Jadi masalah ieu. Jadi problematika hidup. Tapi pikeun jalma-jalma nu hatena ngecang lain masalah. Masalah mah nyaeta pikeun jalma anu ngahina anu ngobrolkeun urang. Selama urang teu malik ngobrolkeun, selama urang malik teu ngahina ka manehna teu jadi masalah dan masuk ka neraka mah nu ngahina lain dihina. Dan masuk ka neraka mah nu ngobrolkeun batur lain nu diobrolkeun. Justru nu dihina nu diobrolkeun mah kalah menang pahala. Itu sehingga ketika aya suatu saat jelema ngahinakeun ngobrolkeun ka urang teresepen benci ka urang teh baru urang teu ngabales teu jadi masalah, justru lebih karena bersyukur alhamdulillah karena aing teh teu boga pahala. Teu diobrolkeun dihina ku batur mun urang jadi boga pahala alhamdulillah. Jeung alhamdulillah Gusti teu ngajadikeun abdi ka jelema nu ngahina. Dijadikeun abdi ka jelema nu dihina, saengga nu dihina mah menang pahala. Jadi dihina kelebih kana bersyukur pandangan jelema-jelema nu haten anu canggih seperti itu. Jadi problematika hidup situasi kitu henteu. Jadi kasusah henteu, jadi kasusah. Ngeunah we karasana teh. Ngan pikeun jalma-jalma anu tadi teh alat timasil basirati poek hatena aya hatena susah teu hirup kitu mah aing teu ngeunaheun sajelma dagdag wae ka imana boleh ajakan duel nean lapangan lega roman bola bareng ieu pikeun jalma nu hatena poek mah tah kitu capek teu bisa ningali na matana ge poek mata teh poek teu bisa ningali eta teh dibere gering teh kudu masih teh syukuran dosa bea dihinakeun teh kudu syukuran sia teh tapi ngeunaheun nya dibere susah teh syukuran jadi kiparat dosa eta teh susah teh nya da aya dina hadis teh jelema nu susah ki neraka jelema nu susah nya bakal jauh ti Allah jauh ti Allah jalma teu ibadah sehingga dibere susah teh teu lain masalah lain nya pikeun jelema nu hatena poek mah basa nya angger we aya susah mah teu boga beas mah urang teh lapar sajabana susah teu da mata teh siana poek dan mah hatena nu cama moal ngomong kitu moal Kanjeng Rasul ge Rasulullah sakitu ibadahna luar biasa makhluk pamuliana can pernah selama hidupnya ngarasakeun seubeul dina kahidupanna can pernah ngarasakeun tibra dina sarehna gitu. Tapi hina diharapkeun Allah henteu justru pamuliana nabi nu gering teh Nabi Ayub gering eta puluhan tahun gering nage le 1 tahun 2 tahun dila gering nage hina kusabab gering henteu justru kamulia kita bener aja dibere kamiskinan nggak bisa ge miskin dihina kabeh para nabi dihina para rasulina dicaci maki diobrolkeun bahkan dibunuh
Jadi masalah lainan masalah nganjang hate-hate nu poek mah tah sakabe bieu dicetak teh jadi masalah. Geuning jadi masalah atuh teu ningali hakikatna. Ditinggal teh dohirna ditinggal teh. Tah ayana urang ngalaksanakeun ngaji, ayana urang ngalaksanakeun salat fardunya, ayana urang ngalaksanakeun zikir jeung sabaya maca Quran, maca shalawat hadroah jeung sajaba dilakukeun, tah eta teh langkah-langkah dalam memperbaiki hati, ngabersihan hati, nyaangan hati anu poek, ngahirupan hati anu sehingga lamun hatena gecaang, hatena geus hirup problematika hidup teh orang bisa ningali pada hakikatna lain dohirna sehingga ngeunah we hirup teh gitu. Mun panjang Rasul mah diciduan wajahna geuring nu ciduanna nyampeurkeun ngalongok nya jelema-jelema soleh nya kitu para urang maca kisah-kisah para wali itu sarua mun ningali abin teh Hasan Basri teh saku jelema nu ngaledek ka Hasan Basri dianterkeun beas dianteran beas dahar sajabatna gitu nya ningali pada hakikatna panan nanding mere beas mere dahar maneh ka kaula mere dahareun tak orang merek malik merek ka maneh apa merek dahareun kan jadi manehanana merek pahala usah ngobrolkeun ngehinakeun Hasan Basri merek dahar jadi pamere-mere sareng coba lamun ninggang hati anu poe diobrolkeun dina caci maki merasa kehormatan dijatuhkan dari penjelema tah deungeunangeun ari hate poe deungeunangeun hirup teh iya beban itu susah dipandang urang teh ku batur jelema anu hina teh jadi masalah saurang ulah mandang ka batur hina kitu jadi ngeunah hirup adem tentang damai geus katengah hakikat pikiranana, hatena, cita-citana, arat nepi ka akhirat teu dibatas dunya unggul. Aya ge urang ngaji nya ngadengekeun beureun ieu kitab dibaca. Mudah-mudahan tah aleutik saeutik urang bersihan hate-hatean kotor sehingga urang bisa ningali nya bisa secara nyata katingali caang hati sama-samar heula atuh ayeuna darana katingali saeutik walaupun teu jelas ge ngan perbaiki heula salat perbaiki qobliyah badiah jeung zikir bisa memuga zikir kalau teh sholawat dibawakeun di istiqomah naon eta proses ono teh permesian hati urang nyaangan hati urang gecaang mahir teh rek situasi kumaha wae da geus katingali hakikatna katingali maksud Allah ieu naon ngeun takdir ieu teh katingali urang teh maksudna sehingga karasa ngeunah kana hirup damai ya. Jadi ciri hate anu poek teh nyaeta ketika orang sungguh-sungguh kana neangan rezeki isuk nepi ka sore nepikeun ka subuh tapi urang ngalaksanakeun kafarduan dilalauran zikir dilalauran ngaji dilalauran eta teh ciri hate anu poek mun hate geus poek kitu geus ciri eta deungeunah hirup dibere beungar ke tengah dibere lembur ke tengah kadang beungar ke ninggang we ngobrol ke nafsu kan gitu
Ngeunaan. Aijang urang meureunan nya. Syariat ngawajibkeun supaya urang ngabdikeun diri ka Allah wa maqalul jinna wal insa ala liya'budun. Urang teh ibadah, salat saja kawajiban. Tapi lamun jelema geus cicing di makong hakikat salat teh lain kawajiban, tapi kabutuhan. Teu beda kos dahar aing teh butuh dahar. Teu dahar mariku ieu teh kabutuhan nu poe dahar. Tah bikin jelema-jelema anu hakikatna salat ngaji teh kabutuhannya supaya orang tetap hidup, hati teh supaya hidup, sehingga tingkat kesetresan dina menghadapi hidup teh berkurang gitu. Sok dirasa-rasa geus minggu kamari dijelasin tah, minggu kedua katulutan. Tingkat kesetresan pikeun jelema-jelema anu jauh di Allah ninggalkeun parduan eta tinggi eta. Tinggi kesehatan. Tapi lamun jelema ngalaksanakeun parentah Allah dibarengan jeung zikirna ngajina, maka tingkat kesetresannya berkurang. Bahkan lamun geus bersih teh geus moal stres dan bunga hidup. Naon tadi teh pan hatena diubaran, diobatan, dibere dahar, dibere minum sehingga menghadapi kehidupan teu ngeunah. Jadi sholat ngaji wirid eta kabutuhan rohani urang. Rohani nasihat ngeunah hirup urang negeri teu ngeunah hirup. Ya. Paham? Ya mudah-mudahan